Mang punten pisan bade tumaros, lamun akekah dibagikeun atahna meunang teu? Jawabanana hayu urang tingali dina kitab Hasyiah Al-Bujairimi ala Syarhil Manhaj juz ka-4 halaman 377. Didinya aya ibarat bal huwa mukhayyarun baina tasadduqi bin ni'i wal matbuhi. Jalma anu akekah boleh memilih dina ngabagikeun daging akekahna antara nyedekahkeun dina kaayaan atah alias dina kaayaan daging segar wal matbuhi jeung kaayaan dagingna kondisina matang. Jadi jalma anu ekah bisa ngabagikeun dagingna rek atah mangga, rek asak mangga. Ngan anu leuwih utama malah disunahkeun dina ngabagikeun daging hewan akikah mah dina kondisi matang. Sakumaha keterangan dina kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz ka-8. Didinya aya ibarat qala jumhuru ashabina. Jumhur ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i berpendapat yustahabu alla yatasaddaqo bilahmiha niyan bal yatbahuhu. Disunahkeun kajalmi anu akekah ulah ngabagikeun daging akekah, ulah nyedekahkeun daging akekahna dina kondisi atah, dina kondisi segar. Bal yatbahuhu, balik tak disunahkeunana ngabagikeun hewan akekah mah dina kondisi matang, siap saji, siap makan. Malah disunahkeun dina masakna rada amis. Tapaul, mudah-mudahan akhlakna budak anu diakekahan amis. Amis budi cek di urang Sunda mah. Jadi kesimpulanana ngabagikeun daging akekah rek dina kondisi matang mangga, rek dina kondisi atah mangga. Bebas terserah. Ngan disunahkeun ngabagikeunana dina kondisi matang, siap saji. Nalika dibagikeun dina kondisi atah teu matak doraka jeung akekahna sah-sah bae. Ngan hanya saja henteu meunang pahala ngabagikeun asak. Anapun pahala akekah mah meunang jeung akekahna sah. Mugia manfaat. Wallahu a'lam bishawab.